Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum orang Sunda. Ayeuna mangcep bade neraskeun pedaran Wangsit Siliwangi, warisan Eyang Prabu Siliwangi karuhun orang Sunda dina bagian anu kalima. Tah eta tandana sang rumuhun ngawaruga nungtun anu aradigung, direang-reang kunu aredan, diriang kunu baringung. Saanggeus tepi kana mangsana, zaman miraga dipindo sukma, ari hiang bangga geus gumelar, bari susumbar di marcapada, arek dibongkar, arek dibongkar, arek dijieun marca papak. Tapi ciung wanara masih leuleungan keneh. Lain leuweung bandawasa, tapi leuweung alas banda Sungkawa. Sungkawa sabab tarung geus kalarung, sabab perang geus kaliwat, sabab urang Sunda can mireungeuh. Geus aya tengah mangsana halodo, lain wayah kalangkang lawan kalangkang. Suara pangeunah-ngeunah, karuhun pating pucung hul, dewa-dewa pada datang pabalatak. Tapi karuhun jeunan sorangan, dewana dewa buatan, jieuna nu katalimbeng. Padahal karuhun nu saestuna masih nyumput buni di nu caang, ngaheulakeun badegana ngalalakon unggah manggung. Karuhun anu saestuna masih keneh keur tatahar sasaungan di kiara papak, bari ngadagoan waktu hudang. Hudangna nyai panganten sumber arum. Iraha bakal hudangna? Engke lamun dadap mulang di Cimandiri. Nya deui anu nanjeurkeun laju Purnamasari, layana marandi di babarengan di sumur haur pamunjungan. Laju kahaneutan sinar ti luhur, badak putih anu keur guyang hudang. Tina pangguyanganana disamper ku lodaya 7, ngadengekeun ciung cacarita, ngageuingkeun lutung rek luncat. Ngan luncatna ngarandeg deui, sabab can tembong anu dipapag rek mapagkeun. Saaha nu dipapag? Inyana anu keureuh di Curug Cariang, nu kapilih deui ngadegkeun kuta tandingan. Nya inyana turunanana Resi Wereng Lawean Tirundayan, Ki Mantri Kanduruan Tapa. Nya inyana anu henteu disebut ku karuhun, henteu diaku ku para pujangga, sabab sanajan disunatan teu timu kana sahadat. Saha anu mapagkeun? Nya inyana anu baris ngadeg dina panggung, anu julukanana Ratu Adil. Peku dia pikir ku pikiran, anu sehat bari jeung sabar tawakal. Kunaon acan tembong anu dipapag? Sabab inyana keur nyacar keneh. Di Tegalega si awat-awat, nya keri nyiar Lebak Cawene, pipa majikaneun, ngabaladah anu bangga, nyuk-cruk galur anu geus lapur. Sabab anu ngangona geus poho kanu diangon. Iraha bakal tembongna? Engke anaking, di mana geus tembong sagara ngaguruh. Jero leuweung Citereh, tembong Bobojong Karangnunggal, geus caang kunu Bubuara. Tegal Injuk di Tegal Kembar, papasangan Gupitan Sungapan, anu jadi muara di Taratas, pikeun jalan kana Gandrung Arum.
tah engke lamun geus meletek kalangkang kancana dihareupeun Guha Mahawijaya tang tu moal lila deui bakal timbul putri pamunah tina buah laut semu beureum nyainyana baris ngadeg dina papanggung anu sapangadegan jeneng jadi ratu adil. Tapi tegeskeun sanggulanana di mana bakal timbulna di basisir Lebak Cawene palebahan Leuweung Maja jauh ti curug anu sangaran iraha bakal ngadegna engke lamun geus puguh Tegalubuk paku jajar rampak jarangkung sanggeus kawung nunggal aya anu nyadap laju pegat hoe talaga aisan rawayan girang gehger di Tegal Koneng di lengkahan teu kaliwatan kuno kawin parindah pindahna sabab heulang paeh kamerkaan pindahna sabab heulang paeh ku kamerkaan sakitu para wargi Wangsit Siliwangi sasauran atanapi sasanggemanana Eyang Prabu Siliwangi waktu bade ngahyang atos diaoskeun ku Mang Encep dina bagian kalima masih aya keneh sambunganana tah sakitu tah Mang Encep Hendriana di Waduk Dharma anu nuju ngantos Satria Piningit nu ngarindukeun Satria Piningit parantos medara kitu tah kanggo urang Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun rampes.